Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi kapsya amara ti kelas 4 Zaid bin Sabit. Ayeuna abdi bade macakeun sajak anu judulna Di Kebon Binatang Cenging Beri Putra Mandala. Di kebon binatang kungsi abdi ka kebon binatang, loba sato ciptaan Allah. Ningal anu ieu beda rupa, ningal anu itu lain rupa. Sasatona anu geus dicipta ku Gusti Allah jadi tanda. Gusti nuhun teuing ieu di dunya, tos di paparan rupa-rupa sato anu loba mangpaat pikeun manusia. Muga diri oge bisa syukuran, maparin ku doa jeung kaimanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.